Panggilan asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Maksud megan sarita wayang menjadi pelambang hidup manusia tugelan di marut sapada. Lalu dipimpingan ku singil di halangan ku siloka sasmita. Alayan dirimunan ku simul guareun zaman kibari. Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia mireh manusia diwajibkeun tafakur tadakur sareng tasyakur. Margi lalampahan pawayangan teh kirang sareng langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Pasarios di hiji kampung nyingkur sisi gunung. Ejong lemok dan daunan jeung tutuwuhan sursor sai nu hareureun. Marga satwa di sarana manuk gede manuk leutik pasuliwer. Kembang-kembang warna-warni. Pon kitu deui kadu picung ku panangka istuning reumeuy ku teureuyeuh rampai ku alam. Sawah disalebakeunana keur hejong ngemploh dina galeng tumpang sari kacang panjang terong leuncah. Awis di patempatan teh subur makmur gemah ripah lo Cinawi aman santosa kerta jeung raharja ingon-ingon kebo sapi pada mulang kakandang sewang-sewang. Ieu pakampungan teh anu kasebat kampung tumaritis desa Tenagorowong. Katsana kawewengkon Madukara Nagara Amarta. Anu jadi sesepuh ieu pakampungan teh nyaeta Ki Sabda Balon atanapi Semarang Pudrapawana. Hiji manusia anu nyumput kuning di nusaang ngegerak kali teka tembok ngansik dina pasirna silip aya dina sagarana siloka numpuk dina gunung Nasimul tinggaran nepi karupa kalarasan Asondong putrana Semar Bagranaya Astra Jingga di sarangan Kudawala. Semar Bagranaya kapetoku pemerintah negara pikeun milarian Bima Pandawa anu kadua teu aya di nagara. Leungitan lebih hilang tanpa kerana duka pamanang leosna jeung kumaha nasibna. Pandawa anu kadua iya songnya ada panjang suci iya suli sabda
Silaturahim jeung bapak jeung ibu jeung dulur jeung tatangga. Oke, anu penting pisan mah silaturahim diri sorangan. Silaturahim diri jeung diri. Sanajan ngaku sorangan padahal dina diri sorangan teh gaib, gaibul gaib, rijalul gaib komplit. Dina lahirna mungkul we geus sabaraha ngaran tadina wujud. Leungeun, suku, beuteung. Rupa-rupa. Can gaib-gaibna. Awas, denge, ambe, rasa. Sacanggih-canggih na zaman kiwari, naon gini disebut anu sok ngobrol di antara jauhan, di kajauhan ke kajauhan teh, HP tanya. Make jeung bisa minahkeun program tina HP ieu ka HP ieu ngaliwatan dibukana Bluetooth. Apa sih Bluetooth? Apa naon? Ai panon gede teuing Bluetooth bolotot eta.
maksud teh dibukakeun tadi program HP ieu ka HP ieu bisa pindah tapi teu ngaliwatan kabel minahkeun data iya hah cek si lain disebut canggih nuhun ka dewek Maseri nah miliaran tahun pangeran mah geus kitu iraha pan garek pijieuna di ayeuna heuh jelema mah ngan karek panggih ayeuna meureutak padahal pangeran mah tiba heula ge kitu-kitu contohna hiji inung jeung bapak mapatahan ka anakna ceuk inungna teh jang tuh itu ucing tuh itu meri pindah we kana otak budak tah make kabel naon iya nya sok sia canggih mana ini zaman canggih dibari banyak Pak dibandingkan jeung tanda-tanda keagungan Allah teuing beda atuh da bapak mah babarenganna jeung Bapak Kiai Haji Rois Mantri didikan Bapak Rois tauhid dalam bicarana dalam ya leres Pak tersangkanya Pak tanda-tanda keagungan teh gini kan ini breda baheula meureun urang kampung aya budak jauh sapertina inung bapana teh di Garut bade di kampung heuh aya anakna teh jauh di Sumatera heeh nelponna teh kana seeng jang geura balik teh kana seeng ieu budak teh balik kan balik budak teh baot lain teh balik ke balik yang itu tak gitu aja nuhun Pak tapi ieu kejadian alam canggih ayeuna teh mangrupakeun cermin supaya leuwih ebreh supaya leuwih jentre ka kersana dak nu kagungan supaya leuwih mukasapa tapi sabalikna keur nu teu iman mah kalah jadi hijab kalah jadi pipinding eta alam canggih teh keur ka dirina agul ku teknologi ya tapi eta mah kabeh oge bakal hancur dadunya ieu teh diancam pan ti baheula ku pangeran milih di bejaan yen bakal kiamat boh kiamat leutik boh kiamat gede leres Bapak tapi nah itu jelema nya kalau bating ubudunya itu seueuting kakonengan jelema teh jadi pohok kana kaakheratan itu leungit teh kamodakan teh suldog tinggal iga samarupna bakal langgeng manehna hirup malah buayana lobatin ubudunya heuh kadunyaan teuing sabab naon boh pangkat boh dunya sagala rupa oge Pak pangarti menjadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah geuning helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa dan seri sia mah dipuji teh sakapeung abdi sok ngalamun naon nah iraha atuh batu mah geuningan blueprint kendaraan oge leutikan deh pan abdi hayang mio gitu tika sorang
Nepi ka jadi arah hayang jadi pegawai tetap teh hese. Malahan panglamar kaitu ka di hayang digawe teh malah kudu jogok segala di zaman 2000. Kadang-kadang pajogok kabur digawe teh tulus. Goreng hirup-hirunya mah geuning kudu rangaek memeh tadungkan mah. Nya. Tengah. Daftar puisi kita terima nek teuing. Nelpon. Hiji pendek kedua huntungan hiji. Tetepan saya polisi ompong. Gitu Pak, bingung abdi teh mamawa panglamar kahareupeun pabrik, dina hareupeun pabrik teh aya aksara tidak ada lowongan. Akhirna nepak kepala. Ibu Pak, hayang jadi pegawai tetap teh. Kalikeun atuh emang. Hayang lah ripu. Naon? Ulah hayang jadi pegawai tetap, tapi kudu tetap digawe. Aduh. Aya buruan kalalotor bersihan kusum halodo runtah-runtah kumpulkeun heug duru solokan menet omean keun disebut nu geloge ku batur aya cengek pelakeun heuh binihna terus bekerja terus pengabdian bisa waluya ieu nagara nya mulusna ieu nagara da aya sumber daya alam geus sadia ngan ieu teh kari sumber daya manusia anu berkualitas anu diteangan anu dibutuhkeun ai manusia anu berkualitas teh nyaeta anu tetap digawe tetap dina pengabdian. Kaeta ara, kaeta subaha, jeung pinuh kulamunan hatina tulul amal teh. Loba teuing lamunan ka panjang lamunan. Ya. Jadi kudu tetap digawe hirup pesak pinuh ku pengabdian tinggali dina Fatihah memeh wa ieu kana sain naon heula ieu kana budu pengabdian heula ya ujug-ujug mentak we ka pangeran digawe tara ibadah ge henteu salat ge mung da kana kulit beungeus eta teh. Ai menta terus ka pangeran ai digawe mung, ai memeh kadunya sia heula mana jeung sampeu. Geus nanya kene ka bapak ai memeh abdi kadunya baheula geus aya sampeu. Geus, kana di berarti heula sampeu. Nah, tu sia mentare kare melang. Ai tanahna teu boga, di tanah batur. Nyamut kumaha carana mun hayang beunghar deuketan anu beunghar udah pada di nu beunghar hah anu beunghar da pada di bonganna eta teh palna medit teh sia medit naon pikeun kuring naon tanaga buruan timah nu beunghar teh baralah atuh ku sia nepi ka tanaga teh pergi. Ulah waka nyebut perdit ka batur saengga sia can bageur.
tetap digawe. Udah mah heseneureun. Tah kitu kalau aku. Ulah. Ayeuna urang udah anu beunghar. Kaum anu beunghar ieu mah raja maut. Nya. 3 menit deui ya ganti teh. Ditinggal ke nyawa eta wujudna Ganti-gantinya. iya bari raja layona bawa kusia ka pasar 2 menit. jual katawarkeun aya nu meuli moal ye lumayan kitu layon raja ye kami kenal-kenal we moal bandingkeun jeung bangke teri hargaan mana bari lauk pangleutikna hargaan teri tadi Allah nepi eta kayaknya pikiran kolot aduh tersangka deui nya tah kitu geuning solmet aduh nuhun ditampi ku bocah hiji ah kumaha meuli teu komentar bocah dua tidak mah kuring mana tadi oge pan narima papatah ti kolot cirina manusia mah kitu da cirina manusia teh nyaeta anu daek di papatahan jeung daek papatahan lamun teu kitu rametut iya kitu da kadieu kieu nya ibunya coba kalau ibunya nya ibu dia ayeuna kumaha aya mikiran diri ieu naon BBM naik 2000 areng-heng kudedengean eta teh ieu keur mangeukeun ieu dunya teh jelebur bencana alam belah kidul candreng se di umean belah kidul ke jelebur di belah kaler candreng se di belah kaler geus sing sarorongok di belah kulon candreng se di umean di belah kulon beledak letak biji di belah wetan tinggang BBM naik kumaha itu geuring deui ieu ta eta anu matak nyusahkeun kana diri teh kumaha pajejet kudu deuleuan hareng-heng kudu dengean ieu teh ya sakur perkara nu datang sakur perkara nu datang kana diri eta ibadahaneun bener keke kumaha BBM naik tingkatkeun gawe si lain jalma iman takwa ka pangeran di mana datang rugi sobar datang untung syukur naon hese setiap datang perkara eta pigawean contohna ceuk katerangan aya sumut anjing teh najis lamun kena karena kulit kurang kudu dikumah 7 kali kudu make taneuh najis mugolago teh ieu mah dilamun anjing ngadon anjing dan udah malah dipaehan apa ceuk katerangan kumah 7 kali ku cai make taneuh tah lamun dikumah hartina gawe taat aya deuleu ganjaran coba lamun teu dilamun anjing aya gawe anjir begitu hati-hati ringan montok wae hati-hati jadi si orang perkara nu datang teh eta pigaweun teh keur mikir dina katerangan oge 6.000 660 ayat
836 ayat kurang lebih usi ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir mikir atuh lain arah. Waduh, tadi negara Pringgandani jeung negara Astina eta teh ngan ribut jeung ribut darah remo. Kumaha eta Pak? Harus da demokrasi kitu kuduna. Aing nyaho demokrasi kiriman lain asli. Aya nu menunggangi empek pokal nyarita teh. Ngan kudu demokratis jeung Pancasilais ameh dilindungi ku undang-undang. Lamun tindakan anu anarkis ta eta tingali ayat Allah tersepun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi. Atuh da sieu meuder main layangan oge ieu kabel kupling ieu. Kupling kawat kupling dipake layangan jeprut teh pegat belenyeng teh ngai keur tiang listrik kan mal kabeledug teh. Pan di kampung itu pareum eta ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa. Bola. Udah yang puas. Eta leuwih teh. Yen Allah mah tersepkeun ka jelema nu sok kaleuwih. Sakur mulai ngarugikeun batur boh ka nagara jeung ka bangsa cegah ku diri sorangan aingnya mah daek ngaji. Dulu kan tidak kebetulan. Tak dulu menyelakakan. Gitu. Ya. Iya ya Pak. Sok tingkatkan. Lain arah. Kadaek. Apaan tadi oge bi kudratillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi kalayan ai ieu ge aku nu ngata bisa jalma bakal salamet dunya jeung akhirat eta jalma teh di mana eta jelema geus boga ajian ngaleungit dirina. Lain ngaleungit dirina atuh nu kitu mah bangsat beunang. Naon atuh leungit teh? Nya eta jalma anu geus bisa ngaleungitkeun pengakuan dina dirina. Diri sasampiran awak sasampayan umur gagaduhan. Saliring-liring dumadi sarengkak jeung sakaripola urang mah teu ngaboga-boga la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Eta punya rarauh wae, itu udah haula jadi nekat. Dihartikeun teh nekat. Kumaha? Contona abdi ka Pak Batur, teu wani awas ya penting ke dikadek we la haula we aing mah. Tuh, salah haula jadi nekat. Oh, salah kaprah teh. Assalamualaikum jadi punten. Alhamdulillah jadi nuhun. Dari heur atuh besok teu nyambung. Alatan eta teh kudu mikir. Alhamdulillah Bapak geuning euy. Deukeut-deukeut anak tangga gini kan mau dikolot teh. Abong-abongan ka itu ka dieu teh sing goreng batok bulu si madu. Kitu kolot mah. Nu matak ceuk kolot baheula oge ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu hangang. Nu caket gara ketat, nu deket gara deuheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha dina diri sorangan, cirina satangtung diri teh gara pangihan silaturahim teh heulahan jeung diri sorangan. Ulah waka nyaksian batur. Asyhadu alla anfusikum saksian diri maneh ku maneh we. Ieu mah cilaka teu mikiran we batur sia mah. Batur meuli sawah kaduruk hate teh. Boleh tegak hati ujung-ujung meuli sawah we. Gua gaji monyet. Udah masuk
Da ngasuh urang teh kaeta teh dan teu meureun. Suudon teh. Terus kaduruk si mah teh teh. Nya. Ayo bogo kapolwan. Cecok. Menang ay bogoh mana normal lain deh. Oh, ngan di mana orangnya leweng di bedia. Berdiri baik. Kau berdiri di mana? Ada berdiri kena tadi. Dari mana yang nama berdiri di pemerintah? Ada yang berdiri di alok. Ngan ay di berdiri pemerintah, apa berdiri polisi jadi bohak. Berdiri paling berendu. Kemana ngomong nate siapa? Tak itu kalau iya Pak. Anguran di lebah dia mah. Saya kajaba lintang ti kudu gawe bareng. Di dieu kamanunggalan diperlukeun teh. Kamanunggalannya paha. Sakeluarga negara nyaeta kudu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjakeun dina sagala pawidang keamanan dina sagala pawidang naon we anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Lamun dina kepolisian dina keamanan bantuan informasi atuh ucu. Nah nulakan pantok, nah nulakan janela rek nitah wae polisi. Oh iya. Komo dengan ngadengkeun di negara astina make jeung aya jelema anu ngaku nabi terakhir. Uluh. Nya Pak, rupa-rupa teh. Kadek di negara urang ayeuna, di kampung urang heulaanan bisi ieu. Bisi aya jelema anu ngadon ngontrak imah bari jeung teu wawuh jeung urang jeung tatangga teh sok salah nafsu luluh. Mawa barang ti peuting. Urang teh ulah aya dina langsung mah tapi urang teh kudu laporan. Silibik heula. Bisi naon ayeuna teh usum teroris. Apa sih teroris? Apa? Naon? Jika ke puncak gunung pasti teroris. Tariris eta mah sia. Iya Pak. Marah dulu. Sok make kedok agama. Make dalih jihad. Uluh. Atuh puguh we loba jelema anu kapangaruhan, anu terkontaminasi. Doktrina kuat. Padahal kaituna rek nyilakake batur. Ngabom jeung sajabana cing ingat al-islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisanna jeung kuleungeunna. Uluh iya nya Pak. Da teh nyambung atuh. Pajarkeun teh melaan agama sia nu dibelaan ku agama mah sia salamet dunya ka akhirat teh lantaran agama. Iya ya Pak. Temokeun kasolehan silih asah, silih asuh, silih ati, ulah nganukur slogan teh. Beres Pak. Atuh bawa Pak. Naon? Juragan Bima oge diculik Pak. Teu aya di negara teh. Heueuh, bisi. Nah, tapi ulah waka suudon.
gunungan ayeuna wah mumpung ti angkatan darat ti kepolisian ti angkatan laut parantos di kontek milarian juragan Bima duka kamana leosna jeung kumaha nasibna da urang oge pantos apruk-aprukan kaki ulak-uluk kawetan teu aya kakaler weleh kakulon lowong bujeng hingga aya katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng asal kudu kumaha jeung kudu kasahana nyakeun ditepakeun melak sampeu ayeuna disambut ayeuna moal aya beutia nunggu waktu saudara aya proses ya urang sami-sami ngadoa paring ikhtiar ya da aing doa teh ngabutuhkeun gawe teh sia pecakan ngadoa we di kamar ulah keluar ulah digawe ngadoa teh minta beas sugan kurunyung 3 tahun ka kamar teh moal da ngabutuhkeun gawe ya nya sok gawe heula ulah ujung-ujung menta era gawe heula ai menta mah 50-50 kadang-kadang dibere kadang teu contohna dewe boga duit 100 perak 100.000 dina saku salamar kurunyung we nu mere main pasihan juragan pasti dewek teh wakuyeun heula deui neangan pitaheun ieu duit teh kudu ditukeurkeun kana receh paling-paling mere 1.000 tak coba ka jelema anu ngabdi contona dewek teh jelema beunghar datang we si laing anu ulun kumabula ka dewek sawahna dipangmaculkeun dipelakan domana diparapan jeung sadarupana datang ke hareupeun dewek ieu duit nu 100.000 teh teu ditukeurkeun ya ka euy karek aya 100.000 geus sasana mah engke kabeh tadi dikeun ka jelema nu ngabdi mah nya bener mah tak kitu nu matak kolot nyarita teh heukeun nyepat kok pek prak kok nu ngomong pek pikiran hak digawe diomongan arawe jeung arah nya aya kasoran mio ieu Semoga kartu gula warga akhirnya ini nganyuk hidup nya sejak terus digawe ulah arah jeung subaha pengabdian geun we da aya nu leuwih alus di batar kahirupan dunya nyaeta akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula dina surat Wadduha bener dina surat Wadduha Wadduha itu di ngomong Wadduha karena ada Wadduha yang bisa kalau sampai heureukeun sia anu teu Wadduha Wadduha mah Wadduha we teu disebut Wadduha da lain urang Betawi urang mah nah Wadduha yang bisa artina mah anggar eta lain Wadduha teh nyaeta kulantaran alifna dieuweuhkeun teh jadi daf'an lisikol dieuweuhkeun digenti ku iya jadi ha iya jabar hae jadi Wadduha walaili ida saje sok ya ngomong naon lain eta ahli saraf tak kitu nya nyuhun Pak sok lain urang kudu akhirat wungkul dunya wungkul lain tapi kudu saimbang balan luar jero nya Pak jadi lamun urang migawe lahir batina oge kudu dibarengkeun ngumatak lamun abus Islam kudu sagemlengna kabeh artina teh
ulah disewang-sewangkeun loba itu teh Pak loba kumaha jelema aya ngucapkeun mah bari ngangkatkeun Allahu Akbar tapi kenyataan mah Allahu Akbar teh kadeuleu dina hulu teh ka butuh ka hayang ka bung numpuk kasieun kasusah wah oh cita-cita yang nyanu kata mau naon teh Pak ubarna Pak hayang nu kitu dah nya cool ngos ayeuna naon dicukur di mana cool lain cool teh caritakeun naon cool hu Allahu ahad ka Allah we hiji tadi dinya istiqomah teh olok dunya nya nyalametkeun agama heuh loba teh panu ditutulkeun ku hate abdi teh sing goreng kana salah kitu namanya cek dewek oge kade cing hati-hati heulaanan anu aya dina diri sorangan riak dulu nu ngajak kitu nu ngajak ieu jeung sajabana leres Pak atuh kurang teh kumaha solusina ieu milarian juragan Bima teh nya malihanan ka hiji kitu kaduana pan dipusirna ieu teh ayeuna teh wah biar dugi ka kacamatan oge naon hari Bayangkara anu kagena dua ai ho dirgahayu kapolisian nya dirgahayu muga Praja Yusua jaya salalamina malahan kamari di kulantaran wah giat-giatna di kapolisian bom geus panggih anu nyieun bom anu ngarakit bom molotov alhamdulillah Gusti atuh cenah ieu gembong narkoba pabrik-pabrikna geus beunang nya tempat-tempat judi berantas hebat ya polisinya Pak kudu kitu nya kahiji kitu kadua urang kok ge aya hak naon di mana aya oknum polisi penegong di kampung laporkeun ku urang nya ayeuna tuan teu balik mah nya moal aya polisi teu balik oknumna aya wae da jelema polisi oge lain kucing jelema aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalepatan samolit ganti saja merubah jam di sore rajin tara kapake isu eta jelema jelema setiap organisasi di dunia pasti aya oknumna contohna Bapak Tani melaku teuy teu jeung hileudna di mana peuteui dipelakeun di mana geus peuteyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteui ka mana jalanna jeung cacak peuteui tah ngomong ka nagara nya geus sagala rupa widang ieu oknum teh nya Pak malah beuh mewakil rakyat kiringan ai ke rapat-rapat atawa sidang-sidang teh kiringan harare sesuareng mah malah beuh dinakeun beunang kayana mah eta teh oknum wakil rakyat teh maka jeung maling kai segala jadi hileud tungtungna teh suka teh heuh ngawakilan rakyat era-era rakus bisa nya Pak sarakus-rakusna maung ayeuna maung pan raja leuweung disebut teh kahakanana nganu disebut daging dan aya hiji kajadian ayeuna maung apruk-aprukan yang leuncah dek ngaredok masya daging nu dihakana ku maung ge tapi jelema daging di dahar lauk pauk di dahar bubuahan bubutian daun-daunan diremus malah gue dienakeun mah minyak aspal semen dileg-leg jelema tak rakus-rakus nyata kitu teu ingetkeun eta baheula dina zaman perjuangan ya Pak kumaha dina zaman perjuangan pan baheula nepi ka pae poso pan belaan negara jeung bangsa
para pejuang kurang tapi kalau korban masuhan Ibu Pertiwi supaya anak Kincu Rahayu ayeuna karasana nyawa dimurahkeun karena waktu penjajah benang ngabri kepangguian ditawan balik penjajah atau negara merdeka penjajah kausir apaan pejuang baheula teh keluar ti pangguian teh pada ngahormat malah jadi pejabat tuh baheula mah dibui heula jadi pejabat teh da ayeuna mah jadi pejabat heula teh dibui eta silakan eta nya Pak aneh pati baralik ini mah iya tak itu Pak sok aja tak itu cu ayo kurang teangan juragan Bima sanajan ayeuna teu panggih urang tuluy-keun isu cenah teu panggih isu pangeto cenah teu panggih keneh biasa aya ngaranna usaha mah tapi lamun terus berusaha ngaranna luar biasa beres Pak iya nuhun Pak amanah atuh milarianana ih apaan urang mah loba tanyakeun ka saha-saha malah cing percaya karena kodrat kirodat karena kersajin pangawasana karena pitulungna karena rahmatna jeung sajabana kadinya we eueuh di pamuntangan eueuh di panjaranean lintang ti kanu kagungan urang sadaya nu kagungan musik nu kagungan malik beres Pak barang nuju raos aya dina satengahing obrolan saperatane pun di negara astina anu di sesepuhan kursi kombayana nyaeta maksad nepangan Semar Lurah Kudrapawana sorak kenal dia ada daya royak ngisi cemiran Semar ulah kaget oi sampura Semar sahaja Semar rasa gerong kumaha mun pegat uli gerong aing saha ini gumpung ya Syah! Begitu atau siman. Siman tapi hanya jadi polisi tidak terima. Itu bisa baris, ini mah. Kita balik kanan kalau kapensya. Sepimpinan balik kanan. Balik lain kayu mah. Aduh Pak, ini itu juragan pasepuhan, saha, Dorna, Rampes lah. Kalau ngomongin apa buah-buah ayah naon ya? Orang siang, ingat sendiri hati, kita jalan. Pakai smart baterai. Ulah kami euy, man. Amin, piningan ieu teh juragan kasepuhan ya. Ngahaturkeun semakaturan rawuh, enak. Heuh syukur lah cak deui. Aya hibar tuh. Syukur. Mana pemajikan eling? Menuju ke pasar. Gelis pemajikan mana jangan. Nuhun.
semua haturan rawuh. Oh, syukur cakep ribuan. Alhamdulillah, ya ribuan. Ade, biasa ngeling aing-aingnya mah teh aing ka Madukara ngeling nasional teh sampai kau ke mana. Lamun duanana. Lamun putusna duanana mama le semula-semula. Ada. Kapungkur masih ku abdi ku anak anjing. Naon mat. Oh, ada anak anjing ada di taman nih. Ya, aku semua haturan rawuh sepuh. Tahu syukur. Sareng saha di juragan. Anak ka dieu aswata mah. Sareng tuang putra anak ka dieu. Alhamdulillah. Iya. Gua kaget semua. Nah iya aswata mah teman. Amuing ngahaturkeun semua katuran rawuh nuhun. Kita tuang putra aswata mah teh ya. Bobor nuhun. Manawi teh Arjuna Sadrabahu. Arjuna Sadrabahu. Pikir syahid rehon oke, tenang jijak Pak kuncik hayam teh cu hayam gimana panuh si jua sapu atuh nah karecep antum tangani wokeun mah tak bertahan ge cigene seneng duren kan duren beuki pot atuh beser abdi hoyong oh nurut paranggakan teh dijual juga deueuhan kare ngahaturkeun semua katuran rawuh nuhun. Apa kene ka kaula? Prabu Sobali teh itu. Citra Yuda. Suhun. Sangat gila. Ayah hibar. Boleh pot gila. Alhamdulillah. Boleh jeung sumping. Dolai. Waduh, itu baju urun kobangan mau bujeuna euy. Dicana muncul didurukeun itu bea. Semua haturan rawuh.